Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Kangjeng Rasulullah kantos ngadawuhkeun, ahli kubur ulah osok dipohokeun. Margi saban waktu tepegat ngarepkeun, kasaean tinu hirup didugikeun. Saurna ya anak kusur, anak kusur, anak kusur, anak kusur, anak kubur. Anjeun seneng-seneng sare dina kasur, naha teu emut ka kami ahli kubur. Coba sebat-sebat kasaean kami, malah mandar jadi pangbubungah kami. Poma ulah nyebat keawonan kami, margi siksa karasana leuwih nyeri. Liek taneuh nun nyanggerak, rasa sieun keeng jauh ibu rama. Mana rencang kamananya para putra, malah dongkap malaikat rek mariksa. Saur malaikat nanya man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka, wa ma kitabuka, wa ma qiblatuka. Mun salamet kana ngawaler tiasa, garong ka perkara anu tos kaliwat. Dosa henteu tolab, dosa henteu salat, dosa ngagibah sareng dosa maksiat. Dipariksa teu aya anu kaliwat.